wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dzawi rahim. Tuh kan nya nu mantak badak cakan mantak urang urang neuk gadahar daging mangga neuk gadahar lauk mangga halal sanu haram-haram ulah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah eta nya ngaharamkeun salah ngaharamkeun jang umum jang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon deuk ngazuhudkeun diri menuju Allah lantaran loba efek tina seubeuh beuteung bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu seubeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar uduk tuh sial cek ada aing keberi iya dia emang semua berihan itulah efek mun ngadahar daging iya efek namun ngadahar lauk iya efek namun ngadahar iya efek ngadahar sangu iya efek iya teh dek dimurnikeun awak teh jang nyana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu kene santri kitu kene tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan dibere hoge ulah naon nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupnya serius jasana saup teh kudu bebeja langkah-langkah deuk ka Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teh udah bebeja geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat teu ngadahar daging jang sorangan ulah diharamkeun anti hungkul pantang deuk ka Allah besi jadi gangguan ngaharamkeun silaka saha nu ngaharamkeun man harrama zinatullah ulah sok saharam-haram lah ka daging ulah sok saharam-haram lah ka lauk ya Allah ngahalalkeun banyak ku Allah dihalalkeun ku urang diharamkeun terkutuk sia kajian kukuman cenah ieu nasaut teh deuk ka Allah lain datang ka Allah ngajungkal sia boon sia ye cenah mah tasawuf sagala haram sikut habak kos kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajian gogongan ayo sia geura haramkeun daging man harrama zinatullah emang jahiliyah sia Aisyah dia ngaharamkeun lauk cara ngaharamkeun jahiliyah sia musyrikin baheula jawab ku Gusti Allah man harrama zinatullah allati akhrajal ibadi qulgujang ka mangmatan hamba je diharam-haramkeun dahar pokona mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dagang ceulina dahar buntut geus bogoh kalilipa dahar asuh sagala naon garangaranna ati dahar geus bogoh ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae titah salat geus teu bisa bola nih mabuk hulu numantak kulu wasrobu walatus dipu lalu bateuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk nasawuf teu meunang
di haram-haram paling ngadahar aja urang lah sauk di imah urang datang ke kue sangu nanaon tamu nu aya panjana mah can tasawuf kunaon diajak nasawuf atuh kurang teu disuguhan naon kurang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasawuf ge tamu mah pun genderuwo ieu tamu geus kesangan bae bangunan teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen kumaha ge ulah aja dibere dongeng mama mah di dia mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama mah tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing aing lapar dibere dongeng atuh tasawuf ge yana Nanda Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar ka dieu aya teu jang nyuguhan oh aya suguhan namun kebenaran eueuh di Sayyidina Abu Bakar Umar ka dieu aya tamu ieu tah suguhan di imah teh aya naon berarti kan nyuguhan teu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namun ka Kangjeng Nabi tuturkan Kangjeng Nabi kudu duduk ke kuburan di dinya atuh tasawuf ajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah dia tasawuf bakos kitu hendak ngalempengkeun diri ka Gusti Allah ilmuna ilmu tasawuf metode Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin nyaritakeun rasa hikam atau illah adapun ruhna torekat madak jelema nasawuf henteu norekat gagaya bagan make baju jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah na kolot budak leutik make jubah kolot make udang-udang atuh jadi tontonan kana bakarna ceng ka dieu ceng aduh bener sia mah kos barong bae sia eta kiai nasawuf tapi teu norekat sarua jeung budak leutik make jubah dek di mana bae kadeuleu kurang ngengkang kajen kumaha ge sebab eueuh rohan nyaturkeun ku nyana Minhajul Abidin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana Ihya Ulumuddin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana rasa hikam nikung ujianana teu beurang langsung drek jang soranganeun wesek segae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasawuf ujung-ujungnya eta batur tepuguh tekaru diajak nasawuf kunyana guru apal ge henteu teu barang tamu mah tamu bae dahar waduh mantak nu hese ge teh nuturkeun cara Abah almarhum di hese teh lain lalagaan nya mah puasa datang ka lohor aya tamu nu kudu dibarengan buka geus datang ka jam 5 aya tamu nu kudu dibarengan buka bae puasana ngan datang ke jam 5 doang urang mah lain terus bae aduh mama nuju saum atas 100 dinten mama saum bae malah mama mau ngabatalan mama waduh teh mama manukan teh mah teu kudu puasa teu kudu ngomong ai Kangjeng Allah mah babari jasa ya Allah ya mun henteu mangga bae mama maka entos tuh berarti penghormatan teh kudu dibarengan ieu mah ketika aya nu kudu dibarengan bae mantak kula ge nurutan eta mah bisa asal eta tamu hati lain dari ge nurutan abah aing ge pokona malah mah abah mangan sapiring ini 2 guys lah ngaleuhan guru guys tapi lamun nya mah eueuh sasatu terus bae puasa isukna eueuh tamu deh teu kudu dibarengan teu puasa bae terus dah teh hese tak kos itu waduh urang lamun kitu teh ngeunaheun tah datang ka lohor eueuh tamu tambay namu atuh sia ka aing aing teu buka ye eueuh tamu aduh peribet teh aing tah soblon tah kos itu hubungan urang jeung Gusti Allah mah jaga urang we jeung Gusti Allah jaka ditu nama lamun aya nu nuduhkeun mah engke bakal hook urang waktu urang teh ketika aya nu maot ragap dah alhamdulillahirabbil alamin kadenge ku keluarga tolol alhamdulillah aing kanyerian nya alhamdulillah teu nyahoeun urang alhamdulillahna
Alhamdulillah urang teh kumaha Gusti tatangga abdi mah geus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran. Abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah, masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti, masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah, alhamdulillah hadena pae. Eta mah bener kudu telu sama. Jadi makna alhamdulillah na kudu nyaho. Jadi kudu nyaho mana alhamdulillah na heula tah teu karagapkan ku urang mah. Alhamdulillah nasi itu jeung alhamdulillah sieu kan beda. Madak lamun teu make torekat moal beres kajen kumaha ge tasawuf teu make torekat moal beres. Oh, make bajuna doang ke haram ieu haram itu. Ye, tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rawe sorangan hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hees-hees kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satuntunnya berhubungan dengan Gusti Allah. Ulah macam-macam cenah haram cakna teh dahar. Man harrama zinatallah wa thayyibat. Cenah haram make calana. Man harrama zinatallah allati akhraja lahu lil ibadi. Allati akhraja lil ibadi wa thayyibat. Cenah haram make samping kudu make jubah bae. Man harrama zinatallah. Bahasa zinah kan umum patali jeung pakaian. Patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran zina ngaran. Umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal kuliah. Ye, lakjun kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar ka dinya mah geus datang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi kamana selalu nyisiran, bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai. Sahabat naros, "Ya Rasulullah, ai kitu tuan osok ngaca." Lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana, kacana di jero, maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember. Rapi hapan teh kurang kumaha. Je, ieu teh zinatullah, papaes Allah. Rapihan. Ketika kuku para ranjang, itu bagus. Batur mah ternak ayam, yang nama ternak syaiton. Itu beres ya, kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah lupa tali ejeng pakaian, lupa tali ejeng kerapihan kuku, kerapihan rambut, dan lain sebagainya. Sanu haramkan. Man harrama zinatullah. Iya ayatna. Secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara torikoh pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana zikirna ndek naon mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu aya nu datang ka sir aya nu datang ka ruh engke zikir lagi kan beda-beda lama buda lama suda lama luba lama wujuda dan lain sebagainya teu bisa disungut kurasa hanya guru nu nyaho mantap kudu boga guru mursyid. Aya cenah di itu Haji Mursyid. Haji Mursyid tukang lauk mantu. Boro-boro ngaguruan batur. Iya. Mentak kadeuleu bae jelema tasawuf make minhajul abidin teu norekat tatasawupan. Ngaranna mutasawwif tatasawupan. Ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep kudu boga guru. Berangkat di mana jadi tegap make sampingna tegap pakai calana tegap lain bubuatan sebab naon terkendali di dia teu meunang ngajak batur teu meunang cegekan ka batur kunaon sia make calana ulah teu meunang kitu tasawuf mah ya itu nyana bae batur sakitu ge geus bagus katutupan auratna kecuali bolong di dieu calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe teh calana bolong. Emang kunaon? Atuh rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tatasawupan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat. Ya. Cilaka. Baju tah mah rohna torikoh. Aya nu ngatur deuk kumaha. Matak bakal tegep kajian ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah make batik Gusdur kiai Gusdur bae. Agim sok itu geus make udang-udang henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pake udang-udang kilu bila perlu moal anu nyaikeun.
Gus Dur teu make kopiah, Kiai Gus Dur bae. Gitu kumaha mualaas ku sebab pakaian. Zinatullah. Aneh, urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha gitu. Buukna nya nama di sisiran, make dibeureumman segala rupa. Jadi beureumman nya nama buukna, urang teu katenget sugan teh lain Habib Lutfi. Make lepis ka dieu. Wah, biasa moal aya nu tenget. Saeutik deui mah make anting atuh sarua jeung orang Belanda. Teu katenget mah. Tapi ban batinna tetep bae ketika urangnya ieu Habib Lutfi teu make kopiah, buuk beureum, tetep urang sujud bae. Mualaas ku sebab kos kitu. Memang urang batin. Urang mah ye teu kieu eta kamari make samping gua make celana teu hayang aing. Mal sasalaman emang urang teu hayang. Kamari mah ke jubah gua make celana teu hayang. Berarti batinna eueuh. Catungtung batin ayaan make celana nya tetep bae. Make samping teu, make jubah teu. Masalah teu make kopiah sekalipun. Hampura. Moal anu ngomongkeun paling ge kiai keur teu make keur teu make kopiah. Keur jadi mamanukan masalahnya. Ikir carita ahli Allah moal robah. Moal robah emang kumaha gitu. Tah nu sok robah-robah mah. Aing belu ka si eta. Ngon kamari mah keur make jubah bener asa, tapi gua make salah. Tayang. Geus. Ieu urang sasalaman. Bong. Embung sasalaman eueuhan batin. Urang teu katarik, ruhani urang teu katarik. Tah. Man harrama zinatullah allati akhraja li ibadih. Ditita urang make baju nu bagus, make pakaian nu bagus, zinatna nu bagus. Anu urang serem ditita dengan motif syukuran ka Gusti Allah. Sebab cek Gusti Allah Kanjeng Nabi nyaritakeun idza wasallah fausi. Di mana Allah ngajembarkeun ka harta anjeun, jembarkeun maneh. Ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan. Ditambal. Wah, ini duit bae cenah pakaian mah tambalan. Abe naon tuh? Abe di Pajar Wali aing ku batur. Di Pajar Wali ku batur teh ku Allah. Siapa tolol aing di Pajar Wali si ku jelema. Tolol. Wali berarti Allah. Sanajan make bagus wali bae. Sanajan make jadi tambalan, air rudin lain wali mah lain bae. Sanajan make baju rudin wali mah wali bae. Sanajan make baju bagus lain mah lain urusanna teh mah urusan hubungan jeung Allah. Ngan kumaha keur carita man harrama zinatallah pake dicita. Ulah urang bagus aya nu bagus make nu jore. Cak Allah sakitu sia ku aing dibere duit dibere pakaian nu bagus make nu jore bae dibeulem sia ku aing. Kabelum kage kajian kuku mah teu syukuran sia ka aing toh gitu. Mantak ahli thariqah mah cadi ge beda. Alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah. Gusti masih keneh dibere umur bisa salat keneh ka Gusti, tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunya Gusti geus uninga. Abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun. Abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti. Batur nu nyaho alhamdulillah ya. Tuh lain alhamdulillah. Mendak ulah salah nerapkeun sing hade. Kos aya orang Arab datang ke Indonesia nyara resep kuda. Begitu resep ka kuda, mana kuda nu pang bagusna? Ieu. Aya deui nu bagus. Ieu. Aya nu bagus. Aya ngan ieu mah kuda nu paling bagus istimewa ngan make wirid. Hah? Make wirid. Heeh, jadi mahalna meuh mahal ku wirid ieu mah. Maksudna kumaha? Ari ieu mah hercia. Aya ieu mah lamun hayang lumpat maka alhamdulillah. Lamun hayang eureun bismillah. Ieu kudana. Nu bener cek urang Arab. Bisa dibuktikan. Dicoba kunyana. Alhamdulillah. Oh, genjat bener. Alhamdulillah. Wah, kos kapal dah. Kencang jasa. Begitu coba ya keren. Bismillah. Ji bener oge sakitu. Masya Allah. Dibeli mahal-mahal biar kurang Arab. Baliknya alhamdulillah. Langsung koplak. Alhamdulillah. Mual naik. Alhamdulillah. Wah, kencang jasa. Seri urang Arab. Mantap. Alhamdulillah. Wah, kekenceng banget. Wah, aya jurang. Bahaya jurang ya kula. Oh, bismillah aja lah. Pengkol gede. Ingat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah. Ngejat doi. Bismillahirrahmanirrahim.
nyana. Bismillahirrahmanirrahim kuda bismillahirrahmanirrahim. Kulantaran nyana salamet henteu ka jurang. Nyana turun kan bersyukur ka Gusti Allah sujud syukur teh ngadoa alhamdulillah. Kuda lumpat. Nyana ditinggalkeun sia. Waduh. Gara-gara alhamdulillah kuda otot ka ditu terus. Ngadoa-doa nyana alhamdulillah gua ngejab ka ditu. Nyana tungtungna di leuweung sorangan. Geus lah bari ngeleuk bismillah wae atuh mal maju-maju ieu nyana. Eta salah wirid. Eta gadidik teh si gade. Si gade ieu mah berena bismillah, ieu alhamdulillah ya Allah akbar. Tah salah, tah kuda diwiridkeun alhamdulillah, aju nu numpakanna teu sapagodos atuh gabur. Kabur tuh pernah ngadeng alhamdulillah jangan ngejap bae. Tuh. Udah ulah salah wiridan, sok aya jelema masalah wirid. Kuda dibawa ka dieu, ieu cenah kieu ieu. Kunaon? Loba teuing wiridan Quran jadi edan, moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun. Pan atuh bisa jadi edan ge? Lain Quran ieu, hatena ieu. Baca tanya Quran mah moal ngedankeun, Quran menenangkeun, zikir moal ngedankeun, nenangkeun ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Cenah mah loba teuing zikir jadi edan, lain zikir lu edan. Iya hate ieu sia. Sanajan teu zikir ge emang pedan mah budak ge. Aja. Heula sasakalana kuak-kuak pasti mengkol hate. Lain Quran jeung zikir, Quran ngedankeun dongengna di mana? Zikir ngedankeun malah emang ekstasi. Malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna. Bro cenah loba teuing wiridan jadi koleng lain wiridan anak kolbuna. Nah, namanya kudu setahap. Nah, ieu man harrama zinatallah. Sok budaya urang make calana. Budaya make samping. Budaya make jubah. Masalah nu penting mah katutupan aurat. Sanu ngaharamkeun. Man harrama zinatallah allati akhraja liman. Sanu ngaharamkeun papaes Allah. Anu geus dikurung ku budaya allati akhraja libadi anu dikeluarkeun jeung hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan daging onta, daging sapi, daging embe dan lain-lain sebagainya. Al mustalirat munah minar rizqi tina rizqi ngaran ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban. Nah, mulai syariat ieu posisi di mana? Oh, ieu mah posisina teh di negara. Nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping. Engke nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS. Engke di itu seserian bae, waduh. Engke nyana ketrek. Azan. Makomna lain, gua mau make jubah atau lain. Tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeunana di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti kitu bae. Ulah dirobah aju bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis. Kiai make lepis. Waduh, cek muridna. Kadi kiai ada. Ya. Menang kacamata hidung ya kayaknya. Pan sebelum sekalian jadi copet kayaknya. Itu sama kom kul makom makol kul bidan rijal. Jadi kudu diakurkeun jeung makomna. Ngan urusan patali jeung libas eueuh diharamkeun. Beneran kadituna nasauk ayalah paranti pakaian khusus tasawuf tahap awal mah ieu tahap kadua mah ieu tahap katilu bebas. Tahap awal mah beda abri tahap awal kieu tahap kedua kieu tahap udah hayang jadi kolonel jadi letnan jadi jenderal eta teh kudu mapaseun lain sebagainya siksa heula sarua torikoh gitu. Nah, keleleuweungan nama sesuai jeung petunjuk guru. Kieu tahap kedua kieu nu diopedan dina batinna ge naon heula teu meunang langsung. Engke ka dituna suudzon bae. Mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun Minhajul Abidin suudzon. Teu
Apan aya thariqah mah menuju kana pangkat kewalian. Kabeh ge kapan kudu sadar urang teh ya, bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah. Encan salah-salah amat mah teu meunang diomongkeun. Geus bae atuh, urang bae geuneuh bener rapi. Ke urang geus bener geus rapi, geus datang ka aya ner hijab dibuka. Kan geunaheun. Aya hijab dibuka mah nikmat. Ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu, ngadenge Al-Qur'an, boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu. Geus geunah qurratu aini fis shalah. Eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi, penemuan pribadi. Ngeunah hijab da geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan. Dunia dipicen, makhluk dipicen, nafsu dipicen, setan geh dipicen. Emang bisa? Justru aya petunjuk ti guru. Kieulah cara ngaleungitkeun dunia, kieulah cara ngaleungitkeun makhluk, kieulah cara ngaleungitkeun nafsu. Mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan. Edan duduh. Nah ieu man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat. Pake ku masalah. Masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri, ieu mah ustad, ieu mah kiai. Adab jadi kiai, adab jadi ustad, adab jadi santri dan lain sebagainya. Nah, gol. Ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah. Bejakeun ku anjeun Muhammadiyah ieu papayas Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kainu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah nah untuk alladzina amanu kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen, aya Protestan, aya Katolik, aya Buddha, aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir. Nyana ge kapan manusia, nyana ge sarua boga adab-adaban nilu wa insarakahum fi hadarum. Sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin, ari hakna mah ieu teh jang mukminin. Mukminat ieu teh jang abdi ka Gusti Allah. Ieu teh hakna mah jang mukminin. Pakaian teh jang mukminin, jang mukminat, jang abdi ka Gusti Allah. Adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantep ka dina khalisatan yaumal qiyamah. Khalisatan teh tangtu yaumal qiyamah dina poe kiamah engke anu bakal kanyahoanana ka hakan jelema-jelema mukmin. Istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoanana engke khalisatan yaumal qiyamah. Di poe kiamah teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu. Ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya riya maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah. Tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana pugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata pingping diumbar kitu kene bujal diumbar kitu kene awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakal najaga yaumal qiyamah. Lamun make aturan khalisatan yaumal qiyamah memang pakaian lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturanana di akhirat khalisatan yaumal qiyamah samet engkena. Ayat kapirin mah geus teh diuji-uji lantarannya nama digejebur-gejeburkeun ka neraka. Sanajan di dunia make pakaian rapi, make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun age seuneu. Protestan, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu kabeh, Hindu giring aturan-aturan urusan pakaian. Nu bancak urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal
kiamah gitulah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadzalika sakumaha perincian Gusti Allah tadi tentang pakaian, tentang makanan. Anu halal mah halalkeun bae, nu meunang mah meunangkeun bae, ulah sok diharam-haram. Geus diatur ku Gusti Allah soal pakaian ieu, lalaki mah kieu, awewe mah kitu keneh soal makanan. Ieu sapi, ieu munding, ieu domba halal, nu diharamkeun ieu anjing, ieu babi, ieu buaya dan lain sebagainya. Ialah diperinci ku Gusti Allah mana pakaian anu halal tina jenis pakaian jeung cara makena, mana jenis anu halal tina jenis binatang daging jeung cara-carana. Nah ieu kan diperinci. Kadzalika nufassilul ayati, kaula nu agung merinci kana ayat-ayat nubayyinuha misal zalika tafsir dijelaskeun ieu kahartina liqaumin lamun bikin kaum anu ngarti anu mikir manehanana bainahum almuntafiuna bil lantaran kaum nu mikir eta lah nu bisana lapang ladil pakaian lain asal bagus kurang ditinggalin lah ieu pakaian teh tina sutra oh haram lalaki mah make sutra kok ieu teh pakaian teh ulah asal bae lantaran ieu mah carang oh ulah atuh make carang mah lantaran kadeuleu auratna geus kurang ditaliti ieu teh pakaian teh bagus kemudian teh carang lain tina sutra urang pake syukuran ka Gusti Allah ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin tinggal dilupatkeun ke syariat fikih nu ngatur kumaha cara berpakaian lalaki kumaha cara berpakaian awewe kumaha cara makanan anu halal cek pikir mana anu haram cek pikir tinggal dipikirkan sanggakeun sadaya-daya ka Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'an melalui hadis Kangjeng Nabi diuraykeun melalui ijtihad para ulama hasilna arba'ah madzhabul arba'ah tingali urang mazhab Syafi'i urayan Imam Syafi'i kumaha cara berpakaian tina jenis dan jeung cara pakaianana kitu keneh makanan binatang mana bae anu halal jeung binatang mana bae anu haram jeung cara memasakna. Nah urang mazhabna mazhab Maliki tingali dina kitab Maliki kieu mazhabna mazhab Hanafi tingali mazhab Hanafi kitu keneh Hambali tinggal urang terserah neuk ka mana manutna. Ja urang ngabongkar sorangan mah ieu Al-Qur'an dengan sakieu doang hese. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Sakitu doang. Ternyata ulah diharam-haram, ulah diharam-haram makan ke jatohna mungkin wajib mungkin menang, tetapi kapan geus diteulaan tadi kulu wasrabu atupan eta teh maikeun kana ibahah berarti di dieu teh jatohna lain haram tiba kana ibahah. Geus kaibahakeunana tina jenis bahasa model kitu carana kumaha loba eta mah serahkeun ka Imam Syafi'i moh lamun dirinci di dia puyeng sakieu geus puyeng eta emang urang mau ciptakeun jang puyeng bae meureun eta kaji teh kos kitu tah. Nah Imam Syafi'i mulai ngabongkar man harrama man isim mausul min syagil umum harrama fi'il madi bahasa fi'il madi diterapkeun ku ari kana urusan makanan jatuhna ka mana keumumanana datang ka mana walah ieu tina bahasa haroma bae ge mantap kula barang neulean mah puyeng ya aing puyeng ieu mah puyeng ya kumaha ngararaji mah puyeng biasa mah aing puyeng ieu mantap kula mah sadia bae prokol besi puyeng ieu tuh kan kemudian zina naon mana zina oh coba